sareng ieu dua jami anu nuju ka Talangsara sok sanaos di perjalanan teh seueur gangguan aya kejadian makhluk anu hese di ungkulanana mung ieu we jami tulunganeun bulan nuju prihatin ieu teh nuju ka dungsang abdi teh Gusti Prabu sawah oge 4 hektar teu kaala ku abdi teu kaala henteu nah ya ku batur di alana ge dan nu batur tengah bodor era tingali raja anu sakitu agungna ngaran maneh teh saha cepot kan abdi dawala hapunten teh kadungsang-dungsang abdi teh milarian pun bapa abdi teh milarian pun bapa maklum ayeuna usum banjir da pun bapa teh asana ahli renang milih ka bawa palid gitu we sisi walungan teh kulan diapprove saha bapak maneh teh aing ngaranna mah Semar kulan Semar Senin wetona teh kayak Kemis Jumaah gitu ulah kayak atuh urang tanyakeun heula ka bapak jitu sabodor wae sih mah kitu bulan hayang panggih jeung bapak maneh kandenan kan lamun maneh hayang panggih jeung bapak maneh daek digawe di dieu engke dituduhkeun ku kaula janji kaula dah di dameuna da puguh abdi mah sakola ge henteu bulan teu aya keahlian abdi mah pungkapungkur abdi teh kantos abdi teh dipilih jadi lurah aya pemilihan lurah kan tong borodeungeun dulu rabi oge nyolokna teh ka batur meunang mau henteu da kalau teuing umurna abdina ngaranna teh Semar kulan geus sabaraha poe leungitna aya saminggu 10 dinten mah tisar kaya teh kulan aya 10 nya ka bapa maneh aing mah henteu abdi teh kan melang we kitu nya lamun nyaah ka bapa maneh heug di dieu cicing engke bapak maneh bakal datang ka dieu kitu kan bakal panggil bakal datanya ka dieu sabab ieu teh bapak maneh oge ieu teh keur neangan maneh kinten-kintenna di mana tah arah ti dieu nah ngidul ngetan ngulon ngaler ayeuna teh keur pateangan-teangan bapak maneh teh keur kukurilingan nya teuing bapak aing deula engke ge bakal datang ka dieu minta tulung tatanya seperti maneh atuh tah kitu atuh ayeuna mah sawios abdi jadi tukang-tukang sasapu di dieu moal jadi tukang sasapu mah naon lah kaula teh ngabutuhkeun gawe daek maneh di dieu jadi patih negara jeung senopati bawa jebakan itu jebakan asal maneh janji ngaku jadi warga negara ieu sabab ieu teh bakal diserobot kurang astina butuh na kumaneh teh informasi
Kaula engke dek nanyakeun ngaran-ngaran eta jelema anu datang saha urang astina meureun maneh pasti apa? Pasti eta butuh Hayang sabaraha maneh? 7 paturunan moal beak harta kekayaan. Wah, kasoran sampai bicara kepresidenan atuh ieu oh ngan aing teh mata-mata disebut teh. Hianat ka negara. bener kan Hianat panginten abdi ka negara astina da abdi teh geus jadi warga astina kulan KTP ge. ada gorengan macai sorangan Pokona maneh dijamin moal kapanggih yen maneh teh cepot. Moal kapanggih yen maneh teh deui cepot. Sabab ieu patih kaula terek pangsiun sakedeung deui. eta bener beres Pangsiun teh naon? Tobat calana nu gombrang ning hideung. Pangsi goblok nu kitu mah. Heuh make un. kuru kan gitu Jadi abdi teh moal kapenak kaula sanggup ngajamina. Ngan kade ulah cocorokot mode sisung kawa. udah eta makan banyak Gelang batur leungit digubug ning. ulah panjang kokon gede kan di dieu mah Datang ka itu mah pada ngagebugan ngarek. Jadi abdi teh ulah katingali abdi ku urang astina kumaha bek disalinan ku kaula. lah Dupi itu Gusti Pati itu bek pangsiun wayahna tuluikeun ieu pagawean kaula. Kaula mah bek pangsiun. pensiun kan esek dengan diri Jadi pangsiun teh eureun terhormat. hormatan buka gaji 5 bulan Daek. Tanyakeun gaji sabaraha sabulana. tanyakeun Abdi mah tuh hoyong digaji anu penting mah asa panggih jeung Bapak abdi. Sok lamun teu panggih beuheung kaula gantina. beres Percaya teu? apa diserangkeun coba bakal Kaula apa urang teleng rupana. Gerak. Sok sanajan teu ditanyakeun ka maneh urang teleng. Cikana tuh beungeutna bodas. Leres. bagi padam pe Awakna hideung leres. Aya kukuncungan ieu dina buuk bodas. Leres. kan beda tuh pakai energi Beuteung budayut nuhun. Tapi teu make erloji. Henteu, leres. Jeung teu bogaeun HP. Henteu. bener teh Jelas pisan ieu raja. ekses sama kan Ngomongna rada leutik. Nuhun. wacis Kumaha tah? Ngaheang. Aduh aya anak kitu nya. Leres. Bener, leres pisan. Lempangna kita. Karunya nya. Karunya raja tapi ka ditu mah. Kita turun gitu derajatna aduh. ada mah jelas ke tapi bener Bener. Nuhun. Tah kitu. Cing di mana ayeuna? Ke urang bupai ku tanaga batin kaula. Ngan di mana datang ka dieu maneh geus salin jinis daek di pakaian ku kaula. Ai jadi patih mah abdi teh kudu jadi ahli na kulan. Tingali dina keterangan naon. Lamun nitah kudu ka ahlina, nitah lain ka lain ahli tunggu ka ruksakadana. Na teu palai ruksak urang dieu. Eta ayat kaula percaya dan nya. Tapi lam aya ubarna naon diajar bari jalan. diajar bari digaji Diajar ku guru nyatrik bari digaji. Nah teu bohongan diajar bari jalan maksudnya teh gitu Dupi ka seneng naon
moal teu belut senang belut asal ulah menang nyetrum Cuma pernah nyetrum bejak lene udah ngurek gitu karena dia duduk kieun aneh itu udah menang ngurek manusia emer kumaha sudah kedah sakti kayak diberi kesaktian nama kaula sementara wayana lain dek mere racun ieu kaula ieu mah kaula mah minta informasina we saha-sahana urang astina moal disebut pengkhianat urang pasti aya ku kitu teh mah ngan di dieu demi bapak ieu aing lain pun naon hayang panggil jeung bapak dek mung jauh jeung bapak dewek hidup bener Kang sedih aing mah mau bapak dewek nyaritakeun ujang tiga sekolot nyaredek cenah hate asal maut mu aing ditinggalkeun mau teh dalam bapak dewek maot tuluy dikubur rek bareng milu ka kuburan dek milu di ruang aing tempokeun aing geus di ruang kaluar deui geus susah udah ngapa cuk bahkan punya ada kolot Hayang maturan. yang pakai bebarengan yang kolot sanggup mangga ai kitu meunang mangga sok tungkul hareupeun kaula bade kumaha urang tawa urang salinan disalin kusalinan atau pakaian-pakaian gaib pakaian-pakaian kadewaan wow beres jadi gak tukang tipu ayeuna mah tukang hipnotis ayeuna mah dalam mesin jiga we rek disenangkeun padahal jadi orai teh teh cing sok pecakan aku silai kan lah silai ulah nya kayak kasihan silai heula siun buruk kade oh maneh heula sawios abdi heula we jadi orai sia ya gara atau jadi burit kita jadi salah atau jadi lem syukur naon kateneung pamadegan maneh nepi kateneung kitu teu beunang disingsieunan ku si cepot Percaya. yakin abdi mah kanu kagungan usik jeung malik abdi kayak pidana sekuat yen Allah moal rek ngagebruskeun ka jelema anu geus yakin ka anjeunna oh kuat ya basa-basi leuheung kita jadi burit mah pasti kan bisa lulumpatan eta jadi gatuh Eta jadi tikoto. atau jadi tikotok rugi ya oh yakin pereumkeun panon maneh bersihkeun hate maneh saelah ieu sang nalendra saciduh matu sakecap nyata warusat turung winara ieu dawala leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata kieu recak ya sasekar ningwat saya sesekali uang sakaya ngilang hilang aing teh ngimpi lain itu kayak gitu eta mah naon waduh anjir pakaian sia nepi ka kitu tapi kakek masih aduh Gusti nuhun kulan cing persaya kaula lain dek ngagebruskeun lamun maneh make jirim dawala keneh pasti ngagebruskeun ai kieu mah moal kaciri ku pihak astina ge kahartos ku abdi kahartos kulan tapi yakin teh pun bapak teh bakal penak ngan aya wakitu ai ngomong cewek wer gitu sih mah hakeun bae atuh sok pindah ka dicepot pindah kayak ganti rupa makanya silakan tidinya di mah baik ada yang kayak
nawar padahal teori meureun raja kieu teh kuring mah di nu pangheulana dialuskeun abeh daek nu paneuri mah jadi naon gerak ke PJ mau teh jadi amplop aduh sini geulak nya pangeus ayo rek dudu geus ah dah Yakin kena tukang perang jadi wayah nak maneh dik digunakeun gawe di dieu sae mangaglan sok kayak gitu rek Gusti Gus Gerarini hebat tiga bapak bupati aduh enggak anjir enggak naon teh jo aing nepi ka jangkung leutik kitu kasep kumis tapi kajian kumis nyeprit hebatnya euy bapak kurang 4 tahun sabaraha nya pakaian kieu ieu ngamodal hirup dilu sigala lain ku mung apes wiradenta kaula jik maneh ayeuna mobil syirik init ka mana bae oge hartina geus bebas tugas Allah nuhun atuh nuhun tuluikeun kumarana tuluikeun maneh bakal jadi pewaris ieu nagara ha cing percaya mudah-mudahan ya ulang promios atuh kaula los bebas tugas ieu cepot abdi lah setiap wujud geus robah ulah ngaku cepot jeung eta ngaran ulah cepot ewa atau ibu jeung eta sora ulah kitu ai pengawakan kitu mah kudu ngumbang payus jeung tangtungan si karena tu kumaha teh aing geus sora aing ngagento sora kumaha sih lagu kurang lagu mana dehemkeun terus dehem ke di mana dehem geus robah sorana tah pasti bakal robah DM kan kayaknya ayeuna lah terus beak orang udah beak tah geus sok ngomong kan beberapa ngomong belum dari mana tuh ada tapi ada mah kaulan Gusti Prabu anjing hebat wah edun payu enak karena nampir ibu nuhun laksa ketika bingahan karo pihak kadedeh kawalas kasih salira sang nalena Gusti Prabu selip keneh belegu payu kasih syukur lamun kitu dawala abdi sok ayeuna maneh kawas film Cina teh nanaon ada sia dibja ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan waduh luar biasa hebatnya hebat
nuhun geus robah sora sadaya layak naon anu kudu dijalankeun ku kaula Gusti Prabu naon anu kudu dijalankeun ku kaula ngaran heula genti maneh saha pingaranun kaula nun kaula teh teu boga anak anjeun dek diangkat anak lahir batin ku kaula pewaris irat negara pewaris ikaraton ngaran ama Prabu Wiramanik ngaran anjeun Wirasakti pilih nah rek Wirasakti nah rek Wirakusuma Wirangrong ye dua Wirakusuma sawios kaula Wirasakti Kusuma mah bersih eleh tak sakti eleh ku sakti sakti bisa ngapung bisa ngelengit nah Kusuma mah tidak kesemak sawios kaula Wirasakti kaula Wirasakti Raden Wirasakti leres oh kaula Wirakusuma ai Kusuma teh hartina bersih ningrat hartina tulna ningrat anu bakal jadi pewaris raja teh lain anu sakti tapi anu bersih hatena kaula Wirakusuma itu loncatan itu pamadegan ya tambah kumaha maneh we pilih sikat we anu mana nggak salah mana we nya pake kembali pai atawa dua lain mana yang anu lain kangaran-ngaran awak kamu rezeki nuhun pangarsa jalankeun kewajiban di mana urang astina nyerang lawan kumaneh percaya siarek diparabkeun urang teh diginingan heula terus dipaehan gampang urang ngomong kumaha kapan panginten kaula teh kudu sakti kudu gagah nya paneungeul batur moal pati karasa kumaneh senjata moal teurak cing percaya cing sok pangadekeun ayeung tak kudu dicoba ulah berarti bohong ieu ulah ngahaja ke di mana batur mengewa ngadek ka ulang kakara moal teurak ai ngahaja mah seperti mana kurat keureut tuluy ka keureut pasti teurak nanya nah jadi haja jeung teu dihaja mun teh mah well saya mangga sakitu ayeuna teh bakal datang serangan ti Astina sabenerna ieu teh urang milih pipamingpinen di Astina teh saha nu sabenerna ulah nepi ka kacau kaayaan rakyat Ikir rakyat batu do komo eta ningang kanu butuh asa diberi duit ayeuna mah teu muncul demokrasi na teh teh asa diberi duit ka dinya milihna teh hanya tak kitu can darewasa teh apaan eta diberi duit pada aya duit tarima we tah kitu sabenerna sauna bana tingali aya anu rek ngabongohan pindah heula hutang pati bae pate hutang wirang bae wirang modar sia kurajan aing teu satuju eta pusaka yang jamu sekarang musada rek dibikeun ka bangsa manusia modar sia ieu hiji denawa maksad ngaroga hala ieu sang Nalendra dipiheulaan
dibabuk ku ilayang jamu sekali musada ngaburisak jadi sene jadi cahaya burim gaya sanes itu sang hyang rancasan nyaeta anu teu satuju yen ilayang jamu sedek dibikeun ka bangsa manusia hai aduh lebih ke serab gitu makhluk naon eta teh lebih ke ngaburisan gitu aduh eta teh guna-guna tinu ngewa wah eta pangeurian beuki percaya we aing sakitu los kuduaan maneh oge bakal rengsek jelema-jelema di Astina jago-jago Astina keun cenah areraeun sabab manehna bakal ngusir urang ti tempat memang urang rumasa yen nagara teh di jero nagara ngan ieu pikeun jalan kaluarna supaya urang Astina repeh rapih dina milih pipamimpinna engke ulah tepikan nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep supaya maranehna teh jadi jelema dewasa sae los sakitu unjuk semangat hayu kiadi urang megat jajalanon urang Astina urang tanya naon maksud jeung tujuanana wong Astina tarik deui atuh boga kumaha aing ngobrol Satria kumaha titimu 50 ting blutang gitu bang berapa ting gitu ting bang bener bang tuh paling lima tuh bang gitu nah sate kalau batai acting sih gobloknya kacarios urang Astina parantos ngajajar wala dia bala tamtama sikap pedang tamsir gara berita rasa pada limpung kareta Bisma anu pangpayuna kairing tu para satria diantawisna siyugana dursasana citraksa dumaraksa partomaro turu pisah daun citra lalu citra soma oge Yudhistira Raden Bima Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa incu ulah kurang tantang eta raja kue yang lana nyeun negara di jero negara barudak ayeuna moal apaleun batas-batasna tapi aing ti mimiti lahir di Astina baheula nepi ka kiwari apa yen ieu tempat masih kene kareka pada sapun ku Astina kurang ngajar eta mah aya hanya ka kumaha sepuh tegablek pucu si raja gablek kakenyos
Ieu negara di jero negara. Kumaha raosanana. Untuk tinggiran Anak-anak incu aing kabeh. Duryodana Dursasana para Kurawa oge Pandawa. Tenang. Lalajoanan ieu aing. Kudu biji sugan sihung aing poe ieu. Kudu orang deui tinggalan nu. Kudu ngabijieun oeng-oengan aing. Saha? Wong astina ulah kaget Resi Biswa curi deh. Edan naon itu? Ye, kaulah pertahankan dirinya, besi mobros kadinya. Kamana karep sampean? Setiap manusia luar ti negara abus ka negara bila harti kudu aya heula utusan dek datang ka ieu tempat ngarti hartina nete taraje nincak tai aduh gelo itu jelema teh naon na ulah aing salah lain ulah da jelema aing oge atuh sarua loba teh heureuy teh kieu ieu nyaho-nyaho bau we mah mobil manehna nu salah manehna nu jeung seri kedua gelo jelema Lain aya satria di urang dia mah hampura bisma hampura naon sabab ciri sabumi cara sadesa Jawa tutung bujurna diritna kebaik dah yang bujur kaula mah sacarana hampura karakter orang aslinya gitu karakter orang dia hampura sorry udah saling hormat ngan anjir tersopan abus kaya negara barjeng mau bala dia belah tentara geus kaharti ku kaula anjir dek aya keserangan ka urang dia ngarti kayak serangan ke orang kidu ya dek nyoba-nyoba ka urang dia urang hilir sok ka urang gidang anjeun naonana raja patih sekaligus putra raja pewaris tunggal naon bineka ika bineka tegelo ieu mah teh kunaon dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa teu menta aing ngomong teh jatria ngomong nepi ka pabalatak ieu boga rasa pang benerna hampuraeun kaula putra raja ieu teh pangeran pangeran naon ngaran Dipanagoro pangeran Jemat
maneh apa henteu yen negara teh kareh kapanasapun ku negara astina itana teu anu puguh anu kaharti ku kaula ieu tempat teh kareh ku dunya dunya mana dunya akhirat panas gelo gitu henteu bejakeun ka raja sampean dik dipasrahkeun dik sujud atau henteu ka urang-urang astina saat sana sujud talu ka urang astina sok semplakeun heula tak-takeun sa atawa katuh tegatkeun buk salamar keluarga teh getis satetes amakan sadami keluar nyawa tina raga kakal bakal sujud ka urang Maraos teh nyu kopi mantul. Sang rokok garcok, ci kopi mantul deui. Jet. bororeye kami oge hipu teu bener ti tahu beuye teu bener ti dage epes mer teu bener ti kangkung kabina-bina atuh ka aing keun lewat jelema duaan Citra Yuda Citra Yuda hayangnya di Gunung Padang 3 tahun setengah percaya kenaon linglung hayangnya aling malalur kurawa eta lalu jadi lanceuk calon raja teh kitu geuning apes mer elehan mode Duryodana Suyudana wah ka aing arti nama letik Cimareme sataun daing gugur ilmu dagang opak percaya ewak paling manggung goreng saudara deui kaula ngaran Wira Kusuma eta marek sakti Kusuma negara naon kaula Senopati Ngalaga negara ieu negara naon itu nepi ka teu apa negara naon oi muang tai goblok deh aduh ini negara naon bejana cenah ngaku negara ajar Padang tah eta dina nepi ka teu apa ka negara sorangan pokona rek naon sampeyan datang ka dieu aing dek nyokot hak negara astina hak aing siap penjajah anu kudu dieuweuhkeun di luhur bumi ngarti nya sok aya nyawa modar tega pati sok wah sagelo wah aya 11 kali juta wah tenggelan aing nepi ka eueuh nu misleuk hijau ge nya percaya geus aya kana 13 tenggelan mah tah 13 hayangnya punah ku hiji ge goblok naon punah ku hiji ge banyak 13 oh iya 13 punah ku hiji teu bisa ngitung bisa teh kosan pejabat itu bisa ngitung maneh neungeus sabaraha kali sugan ngagolepak aing teh tapi kaula neungeus sakali ngajengkang pang wajar da suku aing 2 lamun 10 moal
ngalawan we tuh. Hayang nyaos ya. Maka jeung nyebut punah sagala. Ya. Dek dipasrahkeun negara moal. Moal bisa. Sanajan mane pinter kata bisa kata. Moal ngajasa tujang beas aing. Sanajan kabeh para Kurawa geus gempar, tapi Kurawa aing moal ngajat. Sanajan nepi ka berbau lagi ayo. Kabur nepi ka langit ping pitu disusul aing. Moal diajak kurang ajar. Sanajan nepi ka berbau lagi turun aja itu aing ya. Siap panuju. Bonang Astina merdeka. Ngajar lempe euy. Acan. Gini kabur. Sieuneuun kayaknya. Baru karena kumaha si Trayuda mah panggagahna di Astina mah. Nu tak pantas aing calon raja teh. Tapi aing DPR mah geus di tangan. Geus di tangan. Geus kaciri ti bubudak keneh eta kasomongan rek saha nu nangtungkeun sia jadi pejabat ai kalakuan somong gitu mah moal aya nu nyolok sia saeutik oge Saha teh? Radio dulu teh. sarana sambutan iya dijadian pamimpin teh euy nu kumaha anu wibawana luhur ramah tamah sopan santun ke masyarakat aya nu lak cangkeng dina kelek moal aya nu milih di ayeuna keneh sia geus kitu lain ngajungjung masyarakat ngajajaleh ka ngaributkeun jeung aing taningna sia mah ning hareup deuleu di dieu lamun bener. Waduh, ada petir di siang hari. Nah, beledak ada hulu. Wah, hebat orang negara dia kirim guna-guna. Sehingga wetik itu saya sebarang telebu guna-guna kain pecahkan aja. Aing mau ngagunakeun guna-guna komo telu galonggeng mah aing mah Islam asli. Ngan aing rek nyoba ka jalema somong, ka jalema gede sungut. Kajalama gede hulu di mana terus hajat gitu pun benar sia gede kawani sing hareupeun aing guna-guna nepi ka kieu untung aya penangkal di aing marukana eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing anu mata kamak ge eta ku ke aing nu neungel kana hulu aing teh sia aing jelemana moal dipungkir aing sok goblok sia marupana aing teh sieun beureup sok Bupati Barapati sok hulu aing dintod wah lamun beno aing reuneuh naon maksud jeung tujuanana si lain gede hulu ka aing budak beledug kana hulu naon si lain sarombongan ti kaler nepi ka loba jelema rek naon datang ka Ajar Padang deuleu ieu teh negara aing negara astina goblok kabawa ka negara astina dina petana pek dana urang mah mungkut cara gariha tapi musawarah anu mupakat rek moal pipilueun kana urusan si lain ngan eta ku somongna euy jalema datang ti luar ka asup ka Ajar Padang jalema somong teh sok pada nyobaan pada mecakan aing tah nu rek mecak sia teh denge ku sia lamun hayang mecakan si Trayuda saeutik gedena di dinya kudu loba pangabisa pangabisa naon tinju karate silat judo benyang sumo lain seuli nganggap enteng nganggap pernah ka urang dieu asa si lain pangjagona buktikan mau pati-pati aing nangtung tah jeung harepan sia lamun teh jeung
kawani jeung pangabisana cing sok da tukang silat mah dina rigig dina gerak oke geus kadeuleu buktikeun nah aing eueuh mana silat buktikeun eueuh siapa paling jatuh buktikeun kanyut tadi cabak euy anjir meni laer aduh sayang ya cing neuleuh tukang silat teh gerakanana mana cing neuleuh menta padungdung putra cemimin sakedik temongkeun pangabisa kuring ka sia eta sor oh da moal daekeun aja rempe we teh kali oh nek malah jangkrik teu lain silat waras siraru sama goblok lain silat goblok nemokeun kuat kulit dari kasulut ke berubuk hanya nu gelo balik keluar berhenti rumah sakit jiwa terus goblok tata aya dukuna dulu hanya jelema idiot ini lain tanyakeun ye penting ye sanu ngancik penting ye sanu ngancik tong ngera-ngera babaturan atuh oh kasurupan meureun saha ye penting ye nu ngancik saha nu bener ieu cing dina subuh ieu sanu ngacik teh dina subuh ieu nah apakah butuh biasa saha ye nu ngancik menit waspada pan maneh teh sok mubaran batur ya hari itu kumaha pentrong tarang urang pan ieu teh bapa maneh aku oh kasurupan ku aku ku ayana nyurup teh ku geus eueuh ari aya mampiraku hari itu pang ngancik penting ye teh aya naon ngariweuhkeun talata kesana ama mah hidupnya ada tara nyebut aman ka bapak ka ujang pan basa gaib kaula teh tuluy amanat naon bisa amanat ulah mangduakeun pikir ke pamajikan wayeuna nya sabar teh pamajikan teh karasa ku apa disiksa di ditu teh jang nyaritakeun di akhirat tuh karasa digunyang nganyingna di ditu pada kasalahan bapa teh saeutik pan kungsi bapa baheula pirang ku maneh teh ningali bobogan jeung sinok pelor pan ulah tetenes karasa ku kami era mah kieu Pak cinya kana kurungan babaturan abdi nyata ya ku abdi dikintunan ye rek bejakeun heula ka padala kumaha pan kami dijurungkeun balik bisa aya pamunut kenaon pamunut bonya aya karuhun mah tadi ongkosan goblok bisa aya pamunut ada ka ditu teh loba angkotnya dina
akhirat lo angkot wartoskeun ka pasep entah ongkos 100 gitu Parang ya sana mah eling. astagfirullahaladzim aya naon Eli gurun mendingan lari aya naon ai mana Tegasan mah tuh benarkeun. Naon? Ngaresahkeun itu bener ka. apa jeung ngarasakeun aya naon Nah, mana biat aya nu nyurup. oh palingan teu karasa bungut tapi kajiga martabak gitu naonna martabak abus jeung anak kulkas gitu tah apa ngaranna ge Sepak. ngaranna ge heureuy ari nya makan bada seni atuh Sekarang aku mengawak sudah ya. anu wewa kasih elit malah si dalar si ohang tebak tilu moanya goblok aya silat enton-entonan gitu deukeun silat mah tah beda-beda teuing ieu teh halus keneh aing tibatan siawa Paling begitu. itu sia nyika beye Halus gitu. beda-beda teuing sia halus teh dicekal ku Pak Asep sok udah anu sejen sia mah da kitu wae ka aing teh lain kitu wae nyika sia kitu nyika Udah eta pagi sungut percise eta musuh tarik lir nyika jadi goblok tuluy ke sia urang ngalajar padang kagok aing lah Citra Yuda moal mundur sasiku moal ngejas satu yang beas nepi kapal mana oge eueuh turunan urang astina kudu ngejar pasea hayang yaho nepi lamun sia hirup kene dunya moal aman matak digantung ku aing di dieu tah di dieu digantung tuh rek ngomong naon bade wartos ka mana sok wartos ka Pasep moal nulungan leutik kene sia geus gede ulu komo geus jebrok anjing sok ka dieu Yudhistira moal ngejat satu yang beas demi negara demi hak pikeun ngusir penjajah anu ngajajah di luhur bumi Astina hayang nyaho raja na langsung asa dosa kaula teh tenang insyaallah kadunungan aing pisan dulur anjeun eta anu opatan teu salah saha ulah Yudhistira eta Bima Arjuna nakula jeung Sadewa adi kaula kunaon aja batur-batur lalumpatan nepi kadir belaan ngorbankeun dulur anjeun nah anjeun hayang katemong keluarga anjeun supaya dipilih anjeun jadi pamimpin tapi cing inget di mana anjeun jadi pamimpin hasil tega ngorbankeun dulur anjeun anu opat Wah, edan.
anjeun dek senang-senang jadi raja. Jawab. Lain nganung harti kaulah hayang katingali ku batur tapi kaulah sakuat tenaga dek ngusir sampean sok kurang perang giriga perang toyaga mana giriga mana perang sabda sering gunung toyaga mana perang sabda sering segara nempat dan nempat juga permana anak menak tunggal anak menak urang padanya kesapu kurang tatua dutul hampar tiga jadi tega pae tega saha nurek ke negara lamun maneh pae aya dulur kaula loba kene warga negara Astina teu saeutik sanajan rakyat anu teu ngabogaan pangkat aya hak pikeun jadi raja di negara. Jadi lain anu harti hayang jadi raja ajeun kikiran lain seolah-olah kaula rek ngusir sampean ti lemah cai kaula Astina korban disajajarkeun jeung dulur anjeun anu opat wajar kaula paeh tapi sejarah bakal nyarita ribuan Yudhistira nu bakal datang bakal jeung hareup kasampean ayeuna paeh sakieu tapi ribuan Yudhistira bakal datang paeh hiji bakal datang 1000 Yudhistira anu ngabogaan rasa jeung tanggung jawab pikeun negara jeung bangsana. Jadi tetap anjeun dek yang harapan oko pigalan pati jeung kaula sok gerasa jajarkeun kaula tapi saacana paeh goreng patus satria teu ngalawan heula oh kitu bener sae pamanegan kurang kali teh ngora keneh anjeun bakal paeh di pangperangan dina waktu ayeuna Yudhistira wajar satria andalan bangsa ansur lebur papan kari tulis teu aya halanganana ngan ngadoa mudah-mudahan ieu lemah cai anu dicebor ku getih kaula jeung dulur kaula cing nimulkeun kasuburan kamakmuran gemahri pahlo jinawi aman santosa kerta jeung harja hebat ieu jelema ya ada berang kali kan ieu lain nganung harti anjeun hayang jadi raja lain udagan kaula jadi raja sabab pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah etah kabeh kelas paedahna tanpa hirup dibarengan tu pengabdian ka Gusti nu kagungan keun bae pae sanajan kaula teu perang kaula teu bakal pae biheung teuing teu perang mah kaula paeh teh bakal dina golodog tapi ai kieu mah aya guna jeung mangpaatna hartina guna kaula keur nagara guna keur bangsa kaula aduh tetep anjeun kudu nyingkah ti nagara da ieu teh nagara kaula nu kaula ti karuhun kaula anu perlu dimulai ku kaula wah lemah cai saliranya aduh luar biasa ieu pepamimpinun teh panginten ieu geus kaalon ieu mah dengan jiwa ragana teh ku didikan rohani jeung jasmani satria piningit teh ieu teh piningit ai piningit mah 5 perak dibagi 2 eta piningit saringit beung eta mah ai saringit macing inget di mana pamajikan jeung salakina ini kata saringit sarimit beulung mah nah sete ai sarimit macing sok ditinyu sarimit mah aduh sakit ai saeutik sakit sarimit mah salamar saramut atuh mah salamar makan sakit ai jelema teh kunaon duh ampun bor kabitu keun bae lamun nagara Astina dirajaan ku Suyudana anak Dastarata eta teh si horeng anjeun jiwa satria
kaula init natiin negara lain nganung harti eleh perang tapi kula ajrih ku pamadegan anjeun anu salilana anjeun kasurupan ku rahmat pitulung Allah marengan anjeun wiwaha anu pinuh kitu kalayan eueuh dengki dina diri ngancing sobar kasep keun ayeuna bere kasempetan Duryodana jadi raja dan kege bakal ku anjeun kula rek titip ka anjeun di mana anjeun jadi raja menta supaya pangnyekelkeun ieu pusaka ngan saat sana ieu pusaka dicekel ku anjeun kaula dek mere hadiah ka anjeun naon hadiah ti anjeun ai dulur anjeun sabarhiji opat saha Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa kaula dek mere hadiah ka anjeun teh dek nyageurkeun dulur anjeun anu hiji nu mana anu dipikanyaah ku anjeun anu dipikanyaah ku kaula ti leutik maratara jauh lintang ti Arjuna leres eta anu dipikanyaah eta jadi eta anu kudu dicageurkeun ku kaula ieu hadiah sanes saha mentana kula we atanapi Sadewa apa nu dipikanyaah ku anjeun teh Arjuna ainya mah sanes adil naon arinya sanes adil nah kumaha maksudna margi ieu nu limaan teh ti dua ibu oh ti dua inung leres kaula Bima jeung Arjuna mati ibu Kunti Nalibrata ayeuna kula Sadewa mati ibu Madrim jadi pangna kudu dihirupan kula atawa Sadewa teh abeh adil tada teuing kang jeung ibu Madrim benu ka kaula upami kaula menta Arjuna dicageurkeun hartina teu adilkeun we kitu mah ti ibu Kunti anu hirup teh hiji kaula ti ibu Madrim nakula atawa Sadewa jadi adil ngaranna kaula dek ngalesotkeun kanyaah ka Arjuna aduh dipancing ieu teh hese goreng hatena ye jelema kaluarna Gus apa dina jalur keadilan ieu jelema teh wawa ningalangar anu kieu mah naon sababna anjeun nepi ka turut kana keadilan margi tugas kaula manusia anu ngabogaan pansen pikeun ngabdi ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya anu saadil-adilna hirup di alam dunya saha nu merintah anjeun pangeran nu kagungan anjeun jeung kaula di mana-mana teh naonana meureun loba lamun kitu mah memang seueur loba naonana loba jajadianana geus moal kahitung jumlahna loba jajadianana leres nu ngajadikeunana saha da kaula teu aya tugas pikeun mikiran nu ngajadikeun nah tong mikiran kami moal nyaho pikiran makhluk kami we nyata jajadianana ku mikiran jajadianana oge kaula teh geus teu mampu ngan ukur sakadugana komo deui da puguh eta mah kasengker kulaesa kamislihi sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge nya kulantaran aya pager eta balik deui ka dieu kana jajadianana contona diri sorangan oge geus teu pikanyaho jumlahna buuk kaula teu nyaho sabaraha lamar sedengkeun katerangan mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna tah kaula marek wangsul we kana kabodohan yen hirup mah teu bisa naon-naon istuning diri
Mugi sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan dek ngaku sakti kumaha dek ngaku gagah kumaha luar biasa ya jelema ama nuhun kasih ku keadilanana ieu Yudhistira atuh ieu hadiah anu pikeun cager hiji teh jadi sadayana dararamang rayi-rayina Bima keheula Bima moal aya jalan keluar ku jalan fisik urang diajar musyawarah we anu mupakat geus musyawarah geus cukup anjeun jeung kaula ieu titip layang jamu sekali musada ngan sing inget Yudhistira lamun dek ka surga wayahna rumit jalana cing kuat anjeun nah saha ieu teh kakang saha ieu teh kak saha geus tong cekcok anu penting anjeun nyingkah ti ieu tempat yen ieu teh nagara astina kaula dek init malah peuting engke ieu karaton bakal dibawa di ku kaula titip ieu layang jamu sekali musada di mana anjeun jadi raja jieun lambang kagungan nagara anu eusina Pancadarma ngeunaan kamanusaan jeung kapangeranan dina eusina ieu layang jamu sekali musada kaula rek mulang naon tanyakeun gaji aing kumaha ieu aduh kaja kageus punah itu deuleu oh iya kumaha gaji kaula can cair tenang atuh ieu raja ajar padang nyaeta Wiramanik langit tanpa pemikiran tanpa kerana jangan jadi Semar oh ya si Semar wah tukang tipu TI penipu ulung nges jangan geningan urang teh neneangan senu memawa obor ayi dia aki-aki lantip nyumput dunikna bapak nuhun gini ieu teh aki-aki mangga eta majangakeun agan wayahna urang sasarengan diajar pikeun ngajugjug tujuan supados urang dugi ka puncakna teh teu aya hal-hal naon-naon asal sobar dina mayunan rupi-rupi cocobi dina waktu ieu mangga isim abdi sangem ngajajak tur tanyarengan kasadayana Pandawa mudah-mudahan bae dina perjuangan ieu teh cing ngabuahkeun pikeun kasalamatan nagara jeung bangsa yang pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugi janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailan mahdi.
pamojoh nawe gitu sanajan awak apruk-aprukan menang kasusah oge anu penting mah hate ulah kabawa susah ulah